cek hayangnya hei para denawa-denawa wayahna menta tuturkeun aing ngadak-ngadak cingkar runyung para denawa tina rungkun tina remak dararatan hei 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 dunungkeun dunungan lain dunungkeun nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima atuh teu kantun ka Gusti 2 naon sia teh Gusti 2 goblok Gusti nya pan aya 2 Gustina nya aya naon nya teh Gus Tobi bulan oh goda aing teh Agus goblok teh meni Gus wungkul semon da abdi mah dicanak nenehna kitu Gus ti nya di mana maneh di mana di Sim Abdi ya di Garajati semohon ai kawit mah ti Baok orang Baok mun ditegas nyebut Baok teh goblok nya di dia mah teh kudu ringrang nyebut Baok teh mun di Bandung wah disebut Baok mun teh maledogan mah nah ada Baok ke bulu bulu eta taeun jadi malam di Baok semohon gaduh bojo we di Sim Abdi teh Cilayung semohon pun bojo mah sana mah teh Citikur aduh nya wargina Pak Atik penyuluh nya lami we di Ciwaru di Ciwaru semohon kena sareng urang Ciwaru abi mah kena sareng Bapak Kalim Kalim urang mana ti dusun kahuripan Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru Kuningan eta Bapak Kalim nya Kalim naon Kalimantan sugan teh Kalim Pudan nya kitu Gusti mana nu lain aya Gusti keun tenange Gusti nya parantos ngumpul sadayana dulur-dulur di Sim Abdi mana sae mangga hey tayo wey my brother everybody naon come here teh let's go tengah lalarti si belegug kemon komo eta kesindang iye apose kesindang iye capung capcus kadi anjing kadi ade kadi dia nanaonan Aisyah lelebayan Gustinya aduh alhamdulillah bisa pendak ting saliranya kehujanan wae jadi lempes bukai ngempun wajib saya nya Gusti jika hayam pelung aja gitu serius
wah aji kacau datang sieu mah kacau aing kacau kumaha moal balik moal balik kumaha beuna mah aing teh yang ngeunah hirup teh euy datang sieu mah moal balik anjing moal balik kumaha si aing teh apa budeg anjing Boting cager. Buat awut-awutan acara teh sieu mah aing nyaho budeg cenah anjing. Budeg goblok aing nyaho cenah. Aduh, nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Tiba lagi siapa di Ciwaru ge budeg dulu anjing. Ngawayang di Ciwaru ge anggar budeg. Ayeuna ge mau cager-cager. Kita nanyakeun ka aing, saha nu maot anjing. Bapak maneh maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon mautna liper ubaran atuh kututut moal teh kitu anjing komo enak tutut aya kaosna nyaho aing geus kututut anjing aduh api-api ngawulang padahal ceulina teh ngaguru ngaguru we ceulina teh pasti gitu kiranya bisa majarkan yang bohong nggak dengerin ku sia aduh budak anjing nyangakeun semah pangabaktos Gusti diterima ulan tuh we bener cek aing oge anjing percuma Gusti percuma tong dijawab mending meser obeng yang naon tuh kernaon obeng rajok ceulina tuman kita merong ka aing raja merong merong ka aing minta tulung ka aing raja tempo ku sia ning hare-hare eta tempo da acan teh deui tempo heula raja nempo ya raja nempo ka aing ya we merong tuh cek aing oge nya merong ya aing mah nyahoan aing teh aseup lalaju dina YouTube aing teh nyahoan dina nampa deui anjing sungut nepi ka bau bangke geus teh geus ngahakan bangke teh insyaallah insyaallah ngahakan bangke insyaallah aduh ya anjing aduh halo budeg amin mudah-mudahan amin insyaallah engke upami salira atanapi abdi nuju rine insyaallah bakal sumping ka salira nyaeta kanggo diajar ngaji aduh da kararesan abdi teh ayeuna teh muka pasantren lan mohon pasantren nah di Garajati pasantren nyaeta pasantrenna namina Sari Rasa jika rumah makan anjing teh nah pasantren tong ngaheurekeun pasantren sanes paskibra pasantren alhamdulillah ayeuna teh bulan mohon murid nate ayeuna teh siswana atanapi santriwati nate ayeuna teh seueur pisan di etang-etang ku abdi nya eta dina kalkulator oge teu mahi margi santrina seueur pisan ayeuna teh tos aya alhamdulillah 3 jalmi si anjing 3 loba si mohon 3 jalmi dan nu 2 mah pun anak nu hiji tetangga menang maksa nah henteu teu meunang mayar gratis di pasantren abdi teu sakali-kali nyaeta ngajual meulikeun ayat-ayat pangeran kana barang anu teu sapira dilarang ku agama. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir anjing. Allahu Akbar, takbir. Eta ge takbir anjing. Nuhulkeun kepercayaan keimanan leuwih leket keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Timbul katenangan. Ngadenge takbir sia mah jadi sieun di babu. Meni kasar sia eta mah. Kitu takbir teh sia teh. Nah nenek. Teuing mah sia amin. Abong nu budak antep
temenang ngajual melikan ayat-ayat karena barang antu sapira temenang nona tak upami kanggo tuangna para santri mah santri diwajibkan nyenak beas 2 karung 2 karung jadi nu hiji nyata kanggo fakir miskin anu aya di lemur margi santri-santri teh kudu diajar ngeunaan sodako margi jelema nu panghade-hadena nyata jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea jadi santri diajar sodako nu sakarung teh bagikeun ka itu ka fakir miskin hebat ngan kaleresan di kampung abdi teu aya nu fakir miskin iwati abdi wungkul saya tahu mah bisa we jadi eta beas teh kanggo abdi jadi kau sia nu pika atoh gitu miskin saya tahu mah insyaallah bawa balik anjing jadi diam kulan teu ngomong tah kudu teu ngomong mah dengekeun ku sia tah hakan anjing alhamdulillah ya Allah geus lohor deui si goblok aing mejus disangka bedug aduh nah anjing bade naon ieu teh Gus iya pangna diangkir teh aya hal-hal nu baris ditepikeun leres naon teh Gus ya Gus cik teh goblok Gus wungku mah teu atuh teu ngeuna semua sawios nyaeta kaula teh bakal init ka nagara Amarta wayana tuturkeun aing kaula rek nyokot jelema ngaranna Astajinga atawa si Cepot kanggo naon geus teu loba tanya ini teh tuturkeun aing sae mangga mah ayo ini sare ini teh mangga doh menit beja-beja meninggalkeun menit beja-beja jeung dudungan gaul teh padahal mah aing hayang apa jeung dudungan menit kitu menit teh kabina-bina teuing sia goblok make we hayo wiyo jadi mah tos ti kudratna kitu amit-amit ieu teh ka mana nyaeta ka nagara Amarta euy bade naon rek nyokot jelema ngaranna si Cepot Cepot balik kumaha eta dipaehan paehan ayo tuh ya mah ngaku masih awe tuh jadi aing keturut aja gitu belagu ya mah ayo nih oh iya jurik teko teh ya banting aja jago aing jurik teko sini kayak jurik termos aja gitu goblok aja ngalo tuh ulu pajung jat gitu eta reka mana itu deka Amarta nya iya balik aja berarti ya eta sete matana panjering cai ya jelema teh jadi genep itu kemarin teh sangara maneh Dani Dani nya aya jelema teh jadi banyak gitu pada haduaan aduh aji jalan ke mana eta lempeng aji matana panjoreng jayu ini ayo kuring minang ati
tahan tong sisi teuing loba kawir eta tahan sing kuat tahan tah gitu tahan ajak eling teguh seruk tuh balaga kumaha eta teh ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar baku balaga hayang katangar ku Mang Nana Adun nya rupina Mang Nana Adun balaga hayang katangar ku Bapak Jajang nya Bapak Hajat laras mareuh balaga balaga hayang katangar ku Bah Amir nya digana si Bager Kalem nya balaga aduh hayang katangar ku Ustad Ayub nya rupina mah balaga aduh hayang katangar ku Nulalajo rupina cie naon Nulalajo ngadaguan balaga moal moal di balaga moal di balaga tapi ada goreng ngejeng dulur dia ampikeun ayo sia kurang ajar doh buka macet gitu tuh Pangeratna nu bararatna mina usukanangan salamet punya akhirat lenarak atuh ketingan naon pakajang eureun di teu enakeun laguna loh hayang lagu naon atuh Hah? Pak Haji hayang lagu naon urang mah hayang lagu sorangan sok atuh tuturkeun nya mangga munut lagu ya sobi hayang nyawer aing mah kasararea ya doh sawer lamun ngeunaheun disawer ku aing beres lagu naon Pak Haji hah lagu naon Pak Haji tuturkeun nih oh siap kunem betepang Kuna betang sareng salira Abah Amir anu bageun manis imutna Pak Haji anu bageun
jeung kantongna bae loba duit ieu atuh bae da aing mah loba duit lanjut Ibu hajat sareng ya salira naon haji anjir naon pamajikan aing kalukeun bae woi ka dieu keun teh oi kawin deui eta mantong si pelem haji